Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dararamang wabos. Eling-eling dulur kabeh. Omat urang kudu soleh. Sabab menang oleh-oleh. Tisi eta anu hatena paeh. Kuring oge teu ngarti. Kaaranjen anu menang korsi, siga tegablek ati sanubari, jang rahayat jalmi kuli, anjen dipilih ku rakyat, tapi wani ngahianat, sakitu rakyat loba nu malarat, awasiah ulah jadi bangsat. Kaduhung baheula ngadukung, gara-gara duit jang meuli kangkung. Geuning ayeuna jadi buntung, jangar hulu teu manggih tungtung. Kurang kumaha tata coba, tingali kuring. Nyangu di hawu oge bari make masker. Aduh. Gitu. Tingalikeun kahirupan rakyat nyuluh nyanguna make suluh tuh make hawu suluh lagi suluh awi hese kalau suluh ge teu kabeuli gas. aduh kabina teuing wakil rakyat teh rada burung kudu ditalapung ka ditu cing jauh cenah ngapung cenah tapi ke Gunung Bitung. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang peuting ulah weleh bisina kaburu paeh sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti mata kudu ati-ati kana ibadah sing ngarti karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat tarang ngalakonan salat nu 5 waktu diliwat kaduhung kaliwat langkung teu nyembah kanu maha agung nu mata kudu ditalapung ka ujung berung aduh panas tonggong teh diketing sini bieu sakitu wabos marangga hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omnibus Law.